Sampurasun, wilujeng sumping sadayana teu karaos saena teh bagian kaopat tinu podcast carita tumbal-tumbal cadas pangeran. Nu bakalan dibaturan ku abdi nyaeta Raisdan Malik. Salami 10 menit kapayeun. Wilujeng ngadangukeun. Santri nu mulangna pandeurih harita teh Nyi Laras, Ki Sapta, jeung Ki Warya. Kapimat arinyana teh urang pasir gantung maratuhna di uwana. Abah Darma najan ka Uwa nyerebut teh Abah atuh ka Uwa istri nyebutna teh Abu lantaran ti laleutik dirorok ku uwana tea. Ti harita udang ngarasa geulis teu aya nu bisa dikumahaan. Iwal ti Mama Rauh matak munyalse pangluptan teh ka pasantren ukur ngobrol nyentakeun kaayaan nu keur karandapan ku rahayat palemburan. Muna poe aranjeunna gancang deui marulang ceuk dituju ka dirina. Caprak indit mun lungsur langsar genep nincak bulan katujuh ge geus baralik deui. Inyana miharep Den Rahmat saparakeun terkah geusan milu ngahampangkeun Bang Baluh rahayat. Mun sobatna ngadenge loba pihak nu mimiti daek nembongkeun kanyaahna ka rahayat. Den Rahmat sababatur ge piraku teu metakeun terkah. Apan kaludeung udah nyalakou gawe pihak sejen ge sasat kasundut sumanget ku sobatna. Tibatan maksa nu teu kadugaeun hadena mah paranonoman nu jaragjag nu kudu nyerulan. Kitu ceuk Den Rahmat bisa ngadenge aya aki-aki nu dipaksa miang ka tempat lakon gawe. Den Rahmat, Den Jahir jeung Den Sukma teureum santana sebenarna mah tara daekeun disebut Raden atawa Den. Kahayangna mah disebut teh Ki Rahmat. Matak diantara para menak mah silih sebut teh Ki Jahir, Ki Wira, Ki Rahmat, nyebutanna Ki Uda. Tapi ari Uda mah asa teu wani mun ka Rahmat teu make Den mah da apal sunggapanna. Kerep Ki Uda ngabelaan rahayat kawas batur can manggih jalan ukur kakar bisa menyalurkan nu teu bisa lakon gawe dina waktuna. Kajen sabaraha kali terjadi sua kulawargana kaasup bojona santrina Mama Rauf ge ngaluyuan. Ki Uda teu weleh guligah karepna hayang melaan nu katideresa teu bisa majar kumaha inyana hayang pisan apal ka pihak-pihak nu nembongkeun kaludeungna ngalawan kumpeni. Da ceuk obolan waktu lakon gawe di sejen tempat ge sok aya kumpeni, upas jeung mandor nu katibanan sumpit jeung panah. Kituna teh lain ukur di tempat lawan gawe tapi deui di palemburan. Ceuk sakaolna jadi sasaran sumpit jeung jamparing teh pihak-pihak nu dianggap ngarugikeun jeung nganyerikeun rahayat saperti kumpeni, upas, jeung mandor. Kakara ngadenge beja kawas kitu ge Uda bungah mun apal mah dirina ge hayang ngagabung. Sakedar metakeun sumpit jeung jamparing mah bisa. Najan teu maher kawas Den Rahmat, Den Rangga, Den Sukma, Ki Jahir atawa Nyi Laras ge. Ngarasa teu ngeunah hate ku Uda urang teu galuar. Ahirna mah sakeluarga pindah ka lingkunganna pesantren. Kalembur beulah kulon nu paenteung-enteung jeung kampungna. Bojona siga mantuan Embu Siti ngawarukeun ngaji santri awewe. Ajengan ge atoheun pisan da butuh kunu mantuan. Uda mah babantu di ajengan, purah ka huma, ka kebon jeung ka balong, ngurus pakaya ajengan nu teu gaduh putra. Mun keur nyaose pangpangna mah bada Isa sok ngahajang ngawarongkong jeung santri-santri nu asalna ti lembur Sabudareum wewengkon Bandung. Puguh di lembur kula ge keur hareheng ceuk salah saurang santri nu asalna ti Kampung Tegal Datar teh.
Nah aya kajadian daun deui darekdek eta santri teh ngadongengkeun kaayaan lembur. Seinget nama loba nu nandangan paniksa ti usung-usung bandar kopi. Alatanana dipaksa kudu ngajual kopi ka eta bandar kalawan harga leuwih murah tinu biasa. Urang lembur teu bisa majar kumaha kituna teh. Lantaran dina hiji waktu urang dinya narima tawaran buburuh ngalah kopi di kebon tuan kawasa atau kebon kopi bogana urang Walanda. Horeng nu nitah teh ngalunjukkeun ngarah para kuli teh unggah balewetangan apan akhirna urang lembur teh ditudung maling kopi. Rupa-rupa dongeng para santri teh lianti nu mata ketir karasana ku Ki Udamah aya oge nu nembongkeun Nyai Harapan. Cenah horeng aya pihak-pihak nu boga karep ngabelaan rakyat. Remen kacatur useng badar kopi nu nyaeta telenges balikna sok aya nu megat. Komo deui mun aya rakyat nu jadi korban katelegesanana arinyana ge sok kontan aya nu narajang, aya nu nyumpit jeung ngajampring. Atuh da jemparing jeung sumpitna ge lain samanea nu kakeunaan ku seseukeutna teu nepi ka maot ge untung daruruhitna teh make racun. Nah, carita-carita kaos kitu ngahaja ku Uda mah dicatet imeuet pisan tempatna, ngaranna nu garurang jeung sajabana. Ceuk pikirna mun tepung jeung Den Rahmat saparakanca eta dongeng teh rek ditepikeun. Nyajan nyemuni aya cenah tanda-tanda mah. Ceuk sakaol sumpit atawa jamparing teh kawas nu ngiberan jamparing jeung sumpit nu nanjep di lembur-lembur teh aya tulisan huruf Arab Jim jeung Sin. Uda ngira-ngira pihartieunana tapi weleh teu timu. Uda teu ukur nyatet da mun keur nyaose nu kungsi di Rogahala ku useng-useng bandar teh didatangan ari kodangkang mah taratot moal api-api nanyakeun harga kopi ngarah lantip mun nu didatangan teu curigaeun. Kakara dongeng santri teh diobrolkeun kanu didatangan. Rahayat ti kukuntit ku karisi kasangsarana beuki karasa sanggeus ayana kawajiban lakon gawe. Getang lain ukur diperes tenaga da teu jarang nu akhirna mah leungit tanpa kasabana. Di kampung kulamah 10 kuren kudu pindah lantaran lemburna dipake jalan. Depan komo deui nu nempe jeung deukeut ka jalan mah da karoroncodan sagala rupana. Apan mun mandor jeung upas beakeun bekel di pangjagaan tara kamang jigna merentana dahareun teh ka urang lembur. Nu barang penta teh tara beunang di persabanan. Naon wae nu nyempak rek sangu rek kulup sampe moal burung dikerit. Deungeun sanguna ge kitu deui sakur nu aya mah dibawa atuh bata nongoh hayam ge dibawa dipareuncit dibeuleum di tempat rodi. Antukna nu pangnampeuna nu rugi pisan mah da soldadu ge ampir unggal poe daratang ka lembur-lembur. Urang lembur mah taya pisan nu ngalawan ceuk Uda. Ngalawan di lembur mah kalah matak mamala langkung ageng, tapi kantos eta ge soldadu nu mingeng ka lembur teh aya nu nyumpit tempat ngajaga sanes di lembur. Ki Uda ngarenghap panjang tina sababaraha beja kawas aya nu sarua geus puguh pekarangan kumpeni atau soldadu Walanda. Nu tilu kalungguhan bieu dianggapna ku rahayat mah jadi bibit-bibit kasangsaraan. Leuheung mun ukur barang penta dahareun da deui teu kaop aya awewe nu diheroan balukna. Lembur ge jadi hareung kapaksa barudak awewe nu geus galede sina ti tarah ka dulur-dulurna nu ningkur di nu anggak ti eta jalan. Sawareh kajeun jauh
dititipkeun di pasantren. Saperti barudak awewe nu masantren di ajengan Rauf oge. Sawareh mah di lembur-lembur nu deukeut ka jalan nu can anggeus. Hatur nuhun ka sadayana anu atos ngadengukeun podcast Carita Tumbal-Tumbal Cadas Pangeran bagian kaopat. Kumaha tah caritana? Rame teu? Kudu rame atuh nya. Kayak bakalan aya 2 bagian deui nu bakalan dicaritakeun. Tong ka mamana nya? Ti abdi tos cekap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.